ceritanya nggak boleh masuk nih. Boleh, boleh. Ya udah, minggir. Aira harita langsung ngelengkakeun sukuna asup ka jero imah. Seureun Arpan anu molohok harita ngageserkeun awakna ka gigir, bari muakeun panto. Pikiranna encan teteg. Lantaran maneh masih kena bingung. Naon sababna Aira datang ka dinya jeung aya urusan naon jeung manehanana. Aira langsung molobos asup ka jero imah. Sanggeus aya di jero imah, Aira nangtung rurat reret kasebuteureunana. Ret ka gigir harita katingali sajadah anu nyampai dina tamang. Ningali deui harita aya baju koko anu ngagantung dina paku nepalang dada. Katingali deui harita aya Quran anu ditumpangan ku tasbih. Jika nama cukup ahlim ya. Aing tertarik oge. Cek Aira harita. Tekung silila Arpan harita nyampeurkeun. Aira. Punten pisan Aira. Di dieu mah di kamar Arpan mah nanti di kontrakan Arpan mah babaratak. Emang sih pebalatak, tapi Aira seneng sih di dieu. Hawana segar. Terus oge Naon? cenah Arpan teh jago masak. Itu biasa wae. Nya biasa wae. Aira harita dongko terus nagog mukakeun kantong keresek anu dieusi ku tarigu. Pan? Aira. Ya jeung naon? Eta teh jang teu jangan naon. Teu jangan naon. Aira harita langsung ngaluarkeun eta eusi-eusi keresek. Aira. Naon eta dikaluarkeun? Ongko teu jangan naon cenah. Tapi Arpan harita langsung nyampeurkeun ka Aira. Gep nyepeng kana tarigu anu dikaluar-luarkeun ku Aira. Terus ku Arpan harita diampi-ampikeun. Pan. Eta tadi gue teu naon. Ente jangan naon. Yakin teu jangan naon. Lamun teu jangan naon mah Aira butuh. Butuh jangan naon. Pokoknya butuh we mana dia. Cek Aira. Ulah Aira, ulah. Cenang kok teu jangan naon. Geus ku Aira dibeli. Ulah ra. Aira harita neuteup kada beget Arpan anu gugup. Kunaon kamu teh gugup gitu? Henteu. Aira harita dengdek bari neuteup kana beget Arpan. Arpan anu diteuteup kitu harita kurang kireum eraeun. Sanajan jiwa lalaki tapi jelas keur Arpan. Sanajan lalaki manehna lain jiwa preman eta tukang ulin jeung awewe. Anu jelas diteuteup ku awewe komo deui ku model Aira anu geulis rancudit. Hate Arpan geus teu puguh. Jejantungna ge meh copot. Langsung Arpan harita pok ngomong. Aira. Entong nutup kitu ih. Kamu kunaon sih? Tadi teh emang mau percaya ke saya? Aira minum. Nya lah. Segitu haus kieu teh. Katinya kedeung. Cek Arpan harita. Bari rek init. Barang rek init harita Aira. Teuing naon anu ngajadikeun Aira resep ka Arpan. Gep. Aira nyepeng kana leungeun Arpan anu rek malikeun awak. Atuh puguh we. Lempangna Arpan harita mandeg. Ret Arpan kana leungeun anu cepengan. Aira. Apa yang minum? Nah, teu perlu ketang. Akhirnya gini nyanak dah. Cek Aira harita bari nyokot tasna.
langsung ngeluarkeun 2 botol minuman. Song dibikeun ke Arpan hiji. Aira. Apaan kedana Arpan anu nyuguhan atuh manya Aira anu nyuguhan. Nya teu naon atuh pan Aira nu ngajak ka dieu ke tengah aja. Teu beja ka Arpan. Nya Pan. Ieu keula. cek Aira harita beritarik leungeun Arpan. Nu karasana ku Aira leungeun Arpan ngageter. Pan. Kumaha Aira? Naon sih mak kamu mending ngadeg-deg kawas kieu? Henteu. Arpan gugup. Sabab bener dina hate manehanana rasa teu puguh ngadeg-deg. Beda jeung papanggih jeung Tias waktu harita Arpan bisa nenangkeun diri. Sabab Tias memang henteu kawas Aira harita. Cubak-cabak eta kumaha. Tias memang wanoja anu lungguh, tenang, beda jeung Aira anu katinggalina sembrono. Gek harita Arpan diuk dina busa anu teh jauh jeung Aira. Arpan harita neuteup ka Aira sareretan. Aira, emang aya naon Aira ka dieu? Emang ulah kitu saya ka dieu. Ih, lain kitu Aira. Maksudna asa teu gugur teu angin gitu. Jeung Aira oge apal ti saha deui tempat Arpan di dieu. Eta mah teu penting. Nu penting mah Aira ayeuna datang we ka dieu. Maksudna naon datang ka dieu teh? Ya teu naon. Emang kamu tuh menang gitu lamun Aira datang ka dieu. Berkunjung ke tempat kamu. Aira nya menang-menang wae tapi nya Arpan ngerasa bingung we. Bingung aku naon? Si dicarikan ku Lucy. Ih, naon sih Aira teh ngomong-ngomong Lucy. Emang sajeng Lucy kan naon da ueuna naon atuh. Cek Aira, cek Arpan harita rada kesel ka Aira anu ngomong-ngomong we Lucy. Yakin udah naon? Arpan teh demalan. Tuh kan disebut yakin teh demalan. Tapi ya kudu naon atuh nu ngajawabna. Emang sajeng Lucy teu boga hubungan naon? Yakin teu boga hubungan naon? Yakin? Kamu kan mantan Lucy lain? Gebeg. Arpan harita ngagebeg. Bari neuteub ka Aira. Ngaku kamu mantan Lucy kan? Arpan garo-garo kana sirahna anu teu ateul. Tapi 1 tahun ka tukang Ra. Nya 1 tahun ka tukang sage apal. Terus kamu apal ti saha? Lah teu penting apal ti sahana mah. Kunaon putus? Nya kacocokan we. Yakin teu kacocokan. Nya lamun aya kacocokan meureun nepi ka ayeuna oge. Arpan masih kijeng Lucy meureun. Tapi kamu masih suka kan ka Lucy? Naon si Aira make jeung nanyakeun kitu ah. Ya jawab weh. Arpan harita maliuskeun bibir beungeutna. Hatena teu bisa ngabobodo. Ka Lucy memang manehna masih kene aya rasa nyaah, rasa cinta. Tapi di hareupeun Aira manehna teu mungkin ngomongkeun kawas kitu. Jujurnya setiap manusia anu geus pernah hubungan sanajan kumaha ge mah tetep masih aya rasa meureun Ra. Cek Arpan harita blak-blakan ka Aira. Aira harita keprok. Nah gitu pan genah. Kira-kira seberapa persen tah? Naon Ra? Ya rasa cinta ayeuna ka Lucy. Kamu kunaon sih? Saya geus hubungan naon? Yakin geus hubungan naon? Lamun Lucy na bogoh deui kumaha? Astagfirullahaladzim lu Aira. Nah nek kabahas nu kitu. Aira. Naon? Aira harita beri imut ngaglenyu. Hatena teuing naon hayang ngaheurian ka Arpan.
sabab cek pikirna Arpan tengah rasa lucu dina paroman beungeutna mah teu ngagemeskeun cek dirina. Sebenarnya akhirnya kadi aya naon sih? Arpan jadi deg-degan ye. Cek Arpan harita bari kerung neuteub ka Aira. Aira ka dieu teh sebenarnya urang naon sih? Ngan penasaran we. Penasaran kumaha? Kahiji Aira harita mimiti serius. Arpan anu kerung harita neuteub ka Aira. Hiji naon Aira? Pan. Aira minta dihampurannya. Minta dihambur aku naon? Perkara nu kamari teh ya. Geus, teu kudu diomongkeun, sageus ngampura. Cek Arpan harita bari ngareret ka Aira. Pan. Aira terus terang we jujur aja kaingatan wae ku kameja Arpan anu kamari sobek. Geus Aira. Arpan geus tinggi-tinggi teuing. Aira harita neuteub ka beget Arpan. Ku tuteupan anu serius. Pan. Kumaha Aira? Kamu udah kan jadi teman Aira. Nah, jual ngomong gitu. Ya tinggal jawab, kamu udah kan jadi teman Aira. Ya, selama teu ngariweuhkeun menyedaek we. Malah bagus. Cek Arpan harita anu teu panjang anu teh nu teu loba mikir. Yakin? Ya yakin lah. Selama teu ngariweuhkeun, selama teu musingkeun, nya bebas-bebas wae. Jadi temennya malah banyak temen kan tambah semangat. Loba balad. Gitunya. Nya. Pan. Aira kamari beli kameja tapi kamu kalau kabur. Beli kameja naon? Aira harita nyokot paper bag anu aya dina tasna. Langsung dikeluarkeun ku Aira. Pan. Hampurannya lain Aira ngahinakeun. Hitung-hitung pertemanan we. Ieu mah. Eta teh naon kitu ra? Arpan harita kerung. Ya tinggal heula we. Ya jangan Arpan. Aira ngasongkeun eta paper bag. Anu dieusi ku kameja 3 setel. Arpan harita neuteub ka Aira bari kerung. Ra. Naon si eusina? Ya tinggal heula. Arpan harita nampanan eta paper bag. Sanggeus kitu ku Arpan ditingali ditoong. Astagfirullahaladzim ra. Naon sih kamu teh meuli kameja kawas kieu? Kamu teresep. Lain kitu ra. Saya ikhlas. Sanajan baju saya kamari sobek, tapi saya geus teu boga pikiran amak eta pikiran naon. Memang eta baju oge memang geus lusuh, anu sakuduna geus teu kudu dipake ku saya. Jadi teu kudu digantian kawas kieu. Jadi era ka saena oge. Pan. Aira neuteub. Kumaha? Tapi kamu narima kan karena kameja eta. Ra. Terus terang. Saya resep. Saya senang kena kameja. Tapi lebih hade ya kameja bawa adeku Aira. Jujur. Aira teu bisa make dina Arpan teu bisa make kameja ieu. Naon sababna? Da. Saanya ge jalma biasa tapi apa kana harga barang ja, ra. Ieu kameja anu kacida mahalna. Jadi Arpan teu cocok lah make kameja model kieu.
Arpan harita nolak secara halus kameja anu dibere ku Aira. Pan, ongkos cenah kamu teh naik jadi babaturan Aira. Nyara tapi lain ke carana. Ya tapi kan kamari baju Arpan geus sobek ku Aira. Ra, tadi kan geus dijelaskeun. Aira gatang tuh mah mungkin ngahaja nyobekeun kan? Mah mungkin ngahaja rek nyosoeh baju Arpan udah keur dipake kan? Lantaran tang teu nemeureun Aira oge ngebetot eta kameja teh nyangka rek sobek kan? Tapi kajian kumaha oge nya Aira meureunnan kudu minta tanggung jawab, nanti kudu tanggung jawab be karena jadi anu kamari. Teu kudu kitu oge ra. Arpan ikhlas, tidak naon. Emang baju eta geus lusuh, geus teu patut dipake ku Arpan. Jadi katarik seketika pasti soeh. Bukan mah Aira mau aya penolakan. Kameja eta kudu dipake ku Arpan dina poe isukan. Ra, Namun gitu mah berarti Arpan mau jadi sobat Aira. ih, ra, lain kitu ra. Aira harita kuraeud baeud. Ya Allah ra. Yang geus atuh aya kitu mah. Ku Arpan ditarima. Yakin? Aira harita katingali bari neuteup ka Arpan. Nya da. Aya geus kamuna sih. Gabrug harita Aira ngagabrug. Nepi ka Arpan harita ngagoler lantaran keur nagog atau nepi keur nya cingogo digabrug secara tiba-tiba ku Aira. Atuh puguh Aira anu ninihan Arpan. Arpan panik sapada harita. Astagfirullahaladzim ra. Aduh ra. Aira harita nu neuteub kana beungeut Arpan. Anu sababaraha senti deui harita padu jeung beungeut Arpan. Barang sadar harita Aira anu didorongkeun ku Arpan, blak harita Aira kagigir nangkarak lantaran Arpan tanagana memang gede. Astagfirullahaladzim ra. Arpan harita ngorejat nangtung. Terus mundur ngajauhan Aira. Sedangkan Aira ningali sikap Arpan kawas kitu manehna jadi katang-tang. Sanajan memang aya dina waktu harita manehna dina hate moal arek ngalakukeun naon deui. Tapi ku sikap Arpan anu seolah-olah teu hayang ngalakukeun kumaha jeung manehna. Jelas ngajadikeun Aira hatena ngarasa katantang. Katantang hayang menangkeun hate Arpan. Anu cek pikirna hese tur langka dengan lalaki anu bisa nyingkahan kawas Arpan kawas kitu. Lain kalah nyingkahan nu tangtuna kalah ngamanfaatkeun tapi beda jeung Arpan. Arpan harita neuteub ka Aira anu masih kena nangkarak bari neuteub ka manehna. Hampura Arpannya. Arpan geus kasar ka Aira. Aira harita imut ngagalenyu. Terus kuniang Aira hudang. Pan. Aira ge tadi hampura. Aira geus lancang bieu ngagabrug ka Arpan. Sabab Aira ngarasa bunga. Kameja anu cikena dibikin ku Aira geus ditarima ku Arpan. Nyara tapi leuwih hade sama bertindak Aira teh kudu mikir heula. Urang teh lain mahram. Jadi teu sapantesna kajenting suka atawa kumaha oge urang kudu kikituan maksudna patengkep-tangkep kawas bieu. Kan jadina lamun katingali ku batur jadi fitnah Pan. Nya hampura Aira oge. Cek Aira hari beri tungkul. Tapi dina hatena ngarasa surak lantaran manehna geus dipastikeun bakal menangkeun hate Arpan. Aira harita neuteub ka Arpan. Pan. Sebenarnya Arpan teh
Eta rek bikin naon sih? Arpan bingung ngejawabna. Mau bikin naon Ra? Benar. Tapi keur naon namun bakal bikin naon meuli tarigu jeung segala rupa. Pan, jujur ka Ira. Sebenarnya kamu rek nyeun naon? Aira harita maksa ke Arpan. Gek Arpan diuk. Terus netep karena tarigu anu masih kena dina plastik nu tadi geus diampihkeun ku manehanana. Ra. Jujurnya saya sebenarnya mah tukang dagang gorengan, Ra. Tukang dagang gorengan. Maksud Arpan jualan Nya. Jualan mangkal Arpan teh. Sabab Arpan tungkul. sebab naon Pan? Ya. Sabab ku jualan gorengan eta Arpan bisa hirup sama poe. Bisa memenuhi kebutuhan Arpan sama poe. Sarajan teu gede tapi lumayan. Pan, emang kamu sebenarnya orang mana? Arpan neuteup ka Aira. Sebenarnya mah ngarantau asal Arpan di Tasik. Kamu orang Tasik? Nya. Oh, berarti kamu jualan gorengan tira? Ya, di pertama ngarantau ke Bandung. Awal-awalna Arpan oge jualan gorengan teh sebenarnya di sekolah SMP. Tapi ke SMA Arpan jual gorengan. Naon sababna kamu bisa jual gorengan gitu? Arpan ngahulang sajongjongan. Aira neuteup karena beungeut Arpan anu alim dak dumadak. Nah, saya jual gorengan teh karena aku sapu kebutuhan. Terus orang tua Arpan? Nyaeta. Arpan hirup jeung inung hungkul anu gering-geringan sapoena. Ma Arpan masih di kampung? Masih di Tasik, Ra. Oh, urang lain ku Arpan bawa ke Bandung. Sebenarnya mah yang mawa, Ra. Ngan apa sorangan berani biaya hirup di Bandung kuas kumaha. Terus inung Arpan di Tasik kawina naon? Nyaeta. Inung Arpan di Tasik teh kadang-kadang nyuci pakaian tetangga, nyetrika, aya nu ditah naon we. Jang kebutuhan sama poena. Terus kadang-kadang dikirim ku Arpan eta oge lamun aya leuwihna di ieu. Lamun eueuh leuwihna nya Arpan kepaksa meureunan. Aira harita barang ngadenge omongan Arpan kawas kitu. Hatena ngarakacak sedih. Manehna bisa ngabayangkeun sakumaha sulitna Arpan dina ngajalankeun kahirupanana. Komo deui bari kuliah. Arpan oge dituntut kudu ngiriman duit kana jadi indungna. Lain paminta indungna, tapi memang Arpan anu memang hade dina budi pakartina. Dina budi parangi tur dina akhlakna memang hade kana jadi kolot. Arpan tangtuna moal ngajadikeun kolotna kalaparan. Arpan tanggung jawab dina sagala rupana sanajan manehanana memang ayeuna karasa ripu sorangan tapi nunjukeun kana jadi kolot yen manehna teh mampu. Aira anu gadenge ucap-ucapan kawas kitu ti Arpan hatena ngarakacak sedih. Pan, teu nyangka Aira mah
beban anu dipikul ku Arpan teh kacidak beratna geuning. Nya kitu ra. Karena ge kahirupan. Tapi sajarjan kumaha oge Arpan kudu ngalakukeun naon wae anu sakira-kira beunang dilakukeun tur halal dina usaha. Harita Aira neuteup ka Arpan ku teutepan anu keudeu. Teuing naon dina rasa hate Aira. Aya rasa anu nyelekit nyeri dina hatena ngadenge ucap-ucapan Arpan. Sementara dirina anu subur ku itu ku ieuna teu kakurangan duit jeung harta. Duit sapoena kumanehanana diaur-aur ceuk paribasana dipake itu dipake ieu. Dipake nraktir babaturanana. Sedengkeun di sakurilingeun manehanana aya jalma anu ngabutuhkeun jelas seperti Arpan. Aira sadar dina kaayaan kawas kitu. Celak cipanon Aira harita nyak celak. Pan, Aira, kunaon Aira nangis? Hah? Aira kunaon nangis? henteu Pan. Aira sok inget. Sok inget. Sok inget naon Pak? Ra? Ya Allah Ra, kunaon Aira nangis? Arpan harita dak dumadak geumpeur. Sabab wanoja anu tadi mimiti ceria. Ayeuna katingali ceurik ngabangingik. Bangun aya nu nu dipika sedih, bangun aya nu dipika duhungkeun ku eta wanoja. Ceurik katingali sasagukan. Astagfirullahaladzim Ra, Ra, kunaon sih? Nah, cariyosan Arpan aya nu nyinggung. Aira gideug. Tapi kunaon Aira nangis? Henteu Pan. Aira maksakeun seuri. Tah. Lamun aya ucapan Arpan anu nyinggung kana mana Aira arakan Arpan nyuwunkeun dihapunten. Henteu Para. Henteu naon. Tapi Aira jujur ngerasa sedih ngendengi ucapan-ucapan Arpan. Sedangkan Aira selama Aira sering ngamur-ngamurkeun duit jeung harta teu mikirkeun jalma sakurilingna. Masih kena loba jalma anu ngabutuhkeun, anu kalaparan, anu kurang dahar, tapi Aira teu pernah mikirkeun ka dinya. Ra. Entos. Tong nangis. Memang kitu kahirupan Ra. Aira ulah ngarasa kumaha-kumaha. Lamun bisa ti ayeuna kahareup Aira anu boga kalakuan ceuk Aira tadi kawas kitu. Coba we. Saeutik-saeutik Aira bisa ngarobahan atuh. Arpan lamun teh ku Aira tadi disebutkeun jadi sobat. Tang teu ngarasa bungah meureun lamun Aira misalkeun naon anu disebutkeun ku Aira tadi tukang hamur-hamur duit jeung poya-poya sajabana jeung babaturan hura-hura. Saeutik-saeutik meureun Aira bisa ngurangan hura-hurana jeung poya-poyana. Coba sisihkeun ka yatim piatu, ka jalma-jalma anu ngabutuhkeun. Nya Pan. Entos. Arpan harita teu tega ningali Aira kawas kitu.
terus nyokot tisu ngelap karena panon Aira. Deg Aira dak dumadak dak digdug hatena saumur hirupna manehna aya nu pangelapkeun cipanon ku hiji lalaki anu cikeneh kakarawawuh nyatana Arpan. Aira harita neuteub kana beungeut Arpan. Arpan harita ngejatkeun leungeunna. Maaf Ra, lain maksud Arpan calutak atawa gep. Aira nyepek kana leungeun Arpan. Pan. Ra, ampura Arpan. Anu geus cogog calutak. Lain maksud Arpan kurang ajar ka Aira. Ternaon Pan? Ternaon? Aira harita hatena mencelos. Lantaran saumur hirupna manehna kakara ayeuna aya nu ngusap kana cipanonna hiji lalaki anu anyar pinangih wawuh jeung manehanana. Tapi teu naon Pan. Aira teu amak. Aira gogodeg bari imut tegelenyu. Nya syukur atuh tah sakali deh Arpan hampura. Lain Arpan maksud cologog. Ternaon Pan? Aira malah seneng Pan. Hah? Seneng? Aira harita beri ceurik oge maksakeun imut ngagelenyu. Deg Arpan sapada harita lir ibarat dipestol hatena. Lantaran dag digdug teu pararuguh dibere imut ku Aira wanoja anu geulis ranconit batur sakampusna. Ret Arpan harita tangah kana jam. Ya Allah, geus 4:30 geuning. Aira, duh hapunten Aira. Arpan jika nama kudu ngadonan ye makaning sakedeung deui Arpan kudu mangkat. Ngadonan? Nya. Dibantuan ku Airanya. Ara teu kudu Ra. Da mal tiasa oge Aira mah. Nya atuh ningalikeun heula. Arpan teu loba omong sabab memang manehna teu perlu debat lantaran waktu anu kaburu. Sakedeung deui manehna kudu init ka pangkalan dina waktu jam 5 leuwih. Palamitra kaum dangu sadayana. Sanggeus puguh kitu harita Aira jeung Arpan ngaluar-luarkeun bungkusan anu dieusi ku tarigu, tahu, toge jeung sajabana tur bumbu-bumbu anu disiapkeun. Aira anu loba nanyakeun ka Arpan, bari jeung sasakapeung Aira gagaro kana beungeut lantaran anu karasa ateul nya pasti beungeut nadak dumadak harita retong kudu bodas. Arpan ningali kana beungeut Aira langsung seuri. Ra Ira. Aira anu keur serius harita mulak-malik adonan anu dititah ku Arpan. Harita kerung bari neuteub ka Arpan. Ih, naon sih? Naon Pan? Dan teu eta mah nira retong kitu. Cek Arpan harita bari ngusap kana pipi Aira. Deg Aira dak dumadak harita dak digdug bari neuteub kana beungeut Arpan. Punten nya Pak, nyara. Tinggal 5 menit. Duh. Meni sagala kana pameun teu sagala. Cek Arpan bari imut ngagalenyu. Nu saterusna Arpan harita ngaduk-ngaduk di adonan
Sanggeus beres adonan hiji terus kana adonan dua. Aira anu mantuan bari jeung loba tatanya harita. Nu antuk na mangarti lantaran memang teu hese. Arpan anu telaten kadang-kadang nimulkeun rasa anu resep keur Aira. Resep ku talatena Arpan dina ngadonan tur dina nyieun paolahan jang dagangeun dina engke sore. Sanggeus beres Arpan harita ngakutan kana roda. Sedengkeun Aira harita nyapuan di jero ruangan anu pabalatak segala rupa ku Aira diberes-bereskeun. Sanggeus sakabehna beres, Arpan harita pok ngomong ka Aira. Ra. Eta pamun teu meuni bara roda sakitu. Piraku. Eta geura tingali tuh geura ngenteung sok cepi. Meuni bae Cek Aira harita kalaseuri. Ra, kamu lapar? lapar sih. Urang miliran sangu yuk. Cek Aira harita. Ra, mending masak yuk. Emang kamu bisa masak? Ya, biasa manteu tapi cobian we. Margi ari sangguna mantos aya kantun oseng-oseng apa nginten. Kamu senang oseng-osengan pertos kangkung karena itu? Senang. Cek Aira harita langsung nanar. Sabab manehna oge pikiranna hayang ngasaan asakan buatan Arpan kawas kumaha rasana. Tekung silila harita Arpan geus ngaluarkeun kangkung anu tadi di pasar menang meuli. Jeung sakalian aya asin peda. Manehna mah kadaharan anu murah meriah. Aira bagian naonna? Nya Aira bacalik we. Da malam ieu. Nya Aira potongan bumbunya. Emang tiasa. Ih, piraku tuh tiasa. Cek Aira harita barigap nyekel peso anu geus disadiakeun anu rek dipake ku Arpan. Aira harita motongan bawang ngan peda carana anu salah atuh puguh Arpan harita seuri. Ra, sanes kitu motonganna geus. Kadi geura. Cek Arpan harita bari nunjukeun cara motongan bawang anu bener. Aira neuteub kana beungeut Arpan anu keur motongan. Dina hate Aira pok ngomong. Ya Allah. Arpan teh bener-bener menik kasep pisan ih. Aing jadi betah jadi dieu kieu mah. Cek Aira harita lain ningalikeun kana potongan anu diperagakeun ku Arpan. Tapi kalah kamolohok neuteub kana beungeut Arpan anu serius bari ngomong segala nuduh-nuduhkeun ka Aira anu keur motongan bumbu. Ngarasa eueuh jawaban ti Aira, Arpan ngareret. Aira kan ningalikeun. Paham teu? Paham. Aira harita rumpang rempeng sabab manehna keur ningalikeun Arpan langsung kapanggih harita keneh. Nyantos atuh tah ieu. Ai paham mah. Nya. Cek Aira harita barigap kana peso terus anu tadi sempet karekam dina otakna nuturkeun kumaha cek Arpan tadi. Heuleut 15 menit Arpan anu ngolah ngoleh harita gorenga atanapi oseng kangkung. Sanggeus kitu ngagoreng peda bari nyamel dibantuan ku Aira. Heuleut 20 menit sakabehna geus beres. Aira jeung Arpan harita lalahar mani paronyona keranan. Aira ngarasaan pasakan Arpan anu ngarasa nikmatna keranan beda jeung pasakan anu aya di imahna nu sok si bibi biasa masak. Kumaha? Ampurara pasakan Arpan tiraosnya. Arpan diajar masak di mana sih? Kumaha kitu? Tiraos. Arpan harita ngeureunkeun huapna. Kecil pisan kumaha?
Duh, punten pisan atuh ai tiraos mah. Eh, Pan, kacida bisa nikmatna. yakin. Yakin pan. Ira-ira akhirnya rek mau pasakan ka dieu nya. Maksudna bahan masakan ka dieu. Pas aku arepan di dieu. Tapi Arpan tuh bisa masak, Ra. Ih, arepan teh ieu nikmatna pisan pugu. Akhirnya mah seneng pisan. Yakin. Yakin. Teu keur ngahibur Arpan. Naon dari arepan teh? Henteu. Ya, syukur atuh ai kata tarimakeun mah. Ai katampi mah ku Aira. Kacidat pisan katempina puguku. Aira mah. Nuhun pisan panya. Aira tos makan enak. Aira mah. Tong ngaledek ah. Sumpah demi Allah pan. Masakan arepan ikut enak pisan. Ya, syukur atuh ai kitu mah. Arepan mangga jam sabaraha? Sekedap deui, 10 menitan deui. Aira hampura-tura pannya. Geus ngeganggu meureun ka arepan. Henteu, teu ngaganggu ieu. Naon anu diganggu? Justru Arpan oge ngarasa bunga we aya batur. Yakin bunga? Yakin? Aira jeung Arpan harita pateuteub-teuteub. Duanana hatena dak didug teu pararuguh. Ting naon anu dirasakeun dina hate manehanana anu ting karnyud teu pararuguh. Arpan harita maliuskeun beungeutna. Nya kitu deui Aira. Dina hate Aira katingali anu bungah nakeranan. Bir ibarat ceuk omongan anu serius nama cenah berbunga-bunga. Dina waktu harita Aira anu ningali Arpan kaya anu sederhana tapi jelas keur dirina mantak bunga tur suka kacida ka Arpan anu kayaan sederhana kawas kitu. Para mitra kaum dangu sadayana. Kakocapkeun di imahna Aira sangeus balik di kontrakanana Arpan. Aira katingalina anu bunga tur ceria jadi perhatian anu jadi indungna nyaeta Ibu Arina. Gek Ibu Arina harita diuk digigir Aira anu keur waktu harita nonton TV. Aira. Ku mama ditinggalikeun teh Aira teh tadi teh meuli asa bunga-bunga teuing kunaon sih? Cik aya naon di anak mama teh? Caritakeun ka mama aya naon? Mama bagean atuh ka bunga teh. Ih, naon ari mama? Cek Aira harita bari merengut. Eta Aira mani bunga-bunga teuing katinggalina ku mama meuli ceria kitu leuh teuing. Naon sih? Menang naon di kampus? Teu naon mah. Ngan naon? Aira bunga we. Cek Aira harita bari imut tegelenyu. Sedengkeun lanceukna nyatana Airin nu kakarak turun tina tangga harita ningali kanu jadi indungna jeung adina anu katingali ceria harita dehem. Aya naon mah? Aira katinggalina meni bunga cenah. Nya teuing pugu Aira teh meni tita tadi teh katinggalina ku mama di sidik-sidik teh asa ceria.
Naon kitu Ra? Mun apa panggihan? Cek Airin harita beri ngerungkeun alisna. Ih, teteh henteu. Cek Aira beri tungkul beri era parada. Lantaran ceria manehanana kapanggih ku lanceukna jeung jadi kolotna. Sedangkan Airin harita micingkeun panonna. Yakin? Boboa mah. Ih, boboa naon? Cek Aira harita kerung. Ya, meureunnan bisa jadi meureunnan Rin. Daerah tegas dewasa atau geus kuliah mah lain. Mama teh. Cek Aira harita jemedud. Lantaran digaronya kuduaan lanceuk jeung dijadi indungna. Tekung Srila kadengen uluk salam di luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Aira, papa tuh bukakeun tandona. Hah, papa mah. Aira harita lumpat. Arek mukakeun panto jang bapana nu karek datang di kantor. Barang harita brai muka ke panto. Ah, Kabrug Aira harita ngapabrug. Kana jadi bapana meni manja anak keranan. Anak bapa. Meni kubraga brugi separawan teh ah. Cek harita nu jadi bapana bari seuri ngahehe ningali kana jadi anakna kayungyun jigana teh anakna nu geus parawan teu boga ka era nakeranan kubraga brug ka manehanana. Pahutomo harita leumpang ngadeuketan anu jadi pamajikanana. Pamajikanana cengkat bari ngasongkeun leungeun terus nyium kana leungeun anu jadi salakina nyakitna di Airin anu harita nyium kana jadi leungeun salaki atau bapana. Gek pahutomo harita diuk. Ret ningali kana beungeut anu jadi anakna anu katingali tara beda pisan ti sesari. Biasana Aira katingali tara ceria tapi ayeuna katingali beungeut Aira anu ceria cahayaan. Pahutomo harita kerung bari neuteup ka Aira. Aduh. Aya naon geuning Caira Aira mani asa bunga katingalina ku papa mah yeuh. nyapa pugu tita tadi teh pugu mamah teh jeung Airin keur ngomongkeun Aira. Mani katingalina teh bunga ceria seserian naon tara-tara tisa sehari. Ih, mamah mah. Ari Aira di dieu teh sok di omongkeun. Aira ayeuna bunga diomongkeun. Nyalah pasti atuh da. Hayang apa bapak papa oge meureunan kunaon Aira teh panggih naon di kampus jugaan papanggihan lain. Henteu. Cek Aira harita mobil ngabelehem ngerasa era parada digonyak ku keluargana. Nya syukur atulah ari bararungah mah. Kan Pah, arek tuang ayeuna. oke bapak rek mani heula ya bebersih asal ragat puguh. Ah nya tuh disiapkeun heula ku si bibieureun panya. Nya harita pahutomo terus init ka kamarna dituturkeun kudu jadi pamajikanana bari mawa tas anu pahutomo. Keayaan Aira anu ceria jadi pertanyaan keluargana tapi ngarasa bunga oge keluargana sabab Aira anu tara ceria tur cara ngumpul jeung maranehanana ayeuna katingali ceria tur aya jeung maranehanana ngumpul tur dina budi paragina anu beda. Waktu anu nyerelek beuki peuting. Aira anu ngagoler geus ngagoler di kamarna harita kuling kasahan we pagaweanna teh. Bari surasiri sorangan lantaran inget kana kalakuan tadi beurang waktu manehanana init ka imahna Arpan. Arpan anu boga julukan si kulkas 4 pintu lantaran sikepna anu dingin tur datar ngajadikeun wanoja anu nanya ke Arpan ngarasa segan sok sieun teu ditemalan atawa ku Arpan diare-arekeun.
Tapi nyatana didatangan ku Aira Arpan anu kacida bageurna tur nyambung dina omongan segala rupana. Eta nu ngajadikeun Aira bunga papanggih jeung Arpan. Ras ingat Aira harita kana omongan Arpan anu masih kene kadenge kana ceulina. Teteh geningan Arpan teh anu disebut manusia kulkas 4 pintu teh meni kacida pisan ramah naningan teu judes teu nanaon jeung pasakan anak kacida pisan ngeunahna deui aing meni poho padahal mah ih naon sih bodo-bodo teuing padahal mah minta nomor HP na aing teu bisa mah teleponan bae kieu teh aing mah Cek Aira nu ngarasa nyakal hanya lu manehna poho teu minta nomor HP ka Arpan. Padahal mah dina poe isu oge manehna papanggih deui jeung Arpan tangtuna. Tapi teuing kunaon hatena ngarasa hanya lu lantaran dina waktu harita manehna teu bisa teleponan jeung Arpan. Ya kitu di Arpan anu geus ngagolerkeun awakna nu karek balik dagang harita geus beres salat golehe Arpan ngagolehkeun awakna anu karasa pargel lantaran tadi tiparak datang nepi ka akhir nepi ka beak dagangan manehna tetep nangtung teu bisa diuk pisan. Alhamdulillah ya Allah aing geus boga tabungan lumayan ye. Aing aya ngalongok ka lembur iraha ye. Si mama kamari geus dikiriman tapi da sugan bit nung beren. Tapi bit nung aing teu bisa nelpon ayeuna mah tuh da. Mun teu leungit mah telepon meureunnan teuing-teuingeun we eta jelema. Cek Arpan anu hayang nelpon ka lemurna. Sanajan teu langsung anu jadi indungna lantaran indungna teu boga telepon, biasana sok ka tetanggana bit nung anu sok narima telepon terus dibikeun kanu jadi indungna. Arpan hari tengah hulang pikiranna kala ingat ngalangkang kana beungeut Aira anu cikeneh aya di kontrakanana tadi beurang. Aira lucu oge Aira aya geus diajak ngomong mah geuning jalma urakan sombong katingalina tapi naon nya aya geus diajak ngobrol mah geuningan nyambung jeung aing jeung genah we diajak ngobrolna oge. Benar jalma mah teu bisa ditinggali kana kaayaan, teu bisa ditinggali kana penampilan. Anu disangka sombong sebenarnya geuningan pager. Tah buktina aduh. Aira teh isukan tita make kameja cenah. Tingali rek dicobaan. Cek Arpan hari tadak dumadak ngorejat terus nyokot kameja anu tadi disimpen dina nakas. Kameja salah sahu hijina dikaluarkeun anu warna kotak-kotak. Iya kemeja iya cobaan Cek Arpan harita make kemeja anu tangan pendek. Dina poe isu karek dicobaan. Dipake ke kampus cek pikiran anak. Kepala mitra kaum dangu sadayana. Isukna isuk-isuk Arpan anu geus rapih siap-siap init ka kampus. Harita sanggeus beberes sasapu jeung segala rupana beres-bereskeun barang. Arpan harita anu make baju kotak-kotak anu dina peuting tadi diincer-incer rek dipake ka kampus lantaran titahan Aira anu kudu dipake dina poe isuk. Arpan make baju kameja kotak-kotak warna biru dongker. Jelas Arpan katingali dina tampilana anu modis. Awak anu jangkung, kulit anu koneng. Sanajan urang kampung tapi keur Arpan teu eleh ku urang kota boh dina tangtungan atawa dina kagantengan. Arpan keluar ti kosanana.
Panggih jeung Buratna anu keur sasapu seperti biasa sama isuk-isuk. Pan, ke kampus. Mohon Bu. Mumpung anjing kene puguh. Oh, aduh, mani asa beuki ganteng wae Arpan teh. Biasa Bu. Ibu masuk aya wae. Henteu, emang nya, pas pisan eta bajuna. Nya juga atunya sing hati-hati di jalana. Jeung saha? Da jeung Riki. Henteu Bu. Riki nage tecan kugah pinten. Oh, nya tuh hati-hatinya di jalannya. Mohon Bu. Arpan pamit atunya. Assalamualaikum. Cek Arpan harita sanggeus pamitan ka Buratna. Waalaikumsalam. Buratna harita nemalan. Bari tetep nangtung ningalikeun tangtungan Arpan anu ngaleos katinggal di tonggongna. Buratna imut ngagelenyu. Kasep budak teh. Keur mah bager kayungyun pisan. Nya kalaing teu boga budak awewe. Cek hatena Buratna anu nuluykeun sasapu deui. Sanggeus Arpan arek nepi ka jalan raya durutut kadenge tukangeunana harita aya motor. Arpan ngareret. Pan. Tetela gedengan ada teh Riki. Aduh, ganteng amat ya cuk ya. Biasa wae Ki. Ayo Pan. Naon Ki? Ari kamari teh nu ka dieu Aira. Nya, apal di mana? Apal di mana? Di barang asup ge ka apal. Aira sababna aya suara mobil anu ngagandengkeun kawas kitu. Jadi saat pas ditingali, mobilna Aira. Disidik-sidik asup ka kosan di dinya. Pan. Kumaha? Aya naon Aira kamari ka dieu? Beuna naon? Ngahaja meureunnan. Yakin? Emang kamu wau di mana? Ya, pira ku teu wau atuh batur sa kampus. Henteu maksudna gitu aya hubungan naon. Aira menika sempet-sempetna datang ka dieu. Emang bararabu bet saga wawuh ka Aira. Tapi teu pernah datang ning ka imah, ka kosan saya mah. Aya didatangan ke Aira gitu. Cek Arpan di tengah he. Idih. Kena naon. Pan. Serius. Kamu jeung Aira aya hubungan naon? Hubungan naon? Teu mungkin si Aira datang ka dia itu hubungan mah. Kabogoh? Lah. Naon sajeng Aira mah kulo baturan biasa. Yakin. Asa teu yakin bae teu yakin mah tuh. Ayo beurang yo. Hayu. Keclak Arpan harita naik teu make helm. Lantaran jarak ti imahna kontrakan ka kampus teh memang henteu mapai jalan raya anu utama. Tekung silila duanana geus ararasup ka parkiran kampus. Rag harita motor eureun di parkiran. Jurut Arpan turun tina motor. Riki harita nungtun motorna dibener-benerkeun. Sanggeus puguh kitu mah duanana harita leumpang. Barang keur leumpang kitu anu ngageroan Arpan. Pan. Arpan ngareret. Tetela nu ngageroan teh geuningan Lucy. Lus. Idih. Payu amat ka awewe yeuh. Cek Riki harita bari ngajebikeun bibirna. Alah naon atuh. Bagi-bagi atuh hiji. Sok we tak keren teh atuh. Cek Arpan harita ngarasa jengkel ka Riki babaturanana. Anu terus-terusan protes ke manehanana. Arpan arek ngaleos deui. Lucy anu ngageroan harita bari lumpat. Pan, tungguan cak gedeung. Lucy harita lumpat ngadeuketan ka Arpan. Aya naon Lus? Kantin yuk. Tapi naon? Ayo Cek Lucy harita anu teu mere jawaban ka Arpan langsung narik kana leungeunna. Sedangkan Riki anu molohok harita bari gogodag. Aduh, si Arpan. Boga pelet naon si Arpan payu beuting ka awewe. Da aing ge kasep atuh nah nu nyogusur ieu teh.
Cek Riki hari teu kukulutuk sorangan nu kesel ka Arpan loba nu ngaheureuyan ku awewe tur loba nu ngagusur sajabana kitu model awewe geulis geus pernah asup ka kosanana Arpan. Sedengkeun Arpan harita nu digusur ku Lucy. Arpan harita merod. Lus naon sih? Ih, mani digusur ki era atuh. Ih, kamu teh kunaon sih? Hayu, sakedeung. Arpan teu bisa majar kumaha harita nuturkeun ka Lucy anu ngagusur ka manehanana. Sanggeus nepi ka kantin. Kamu rek sarapan naon? Bubur we. Cek Arpan anu memang can sarapan. Harita Lucy ini teula nu saterusna datang deui bari mawa 2 mangkok bubur. Lus, emang aya naon sih? Pan. Kamu ke sore mulang kuliah. Ka mana? Kamu teh kaos teh apal wae. Yang biasa lah pulang kuliah mah meureunan saya kan dagang atuh. Jadi dengan bahan-bahan dagangan. Kamu mah Pan. Ke sore antur atuh Pan. Antir ka mana? Nya pokona mah antur we. Teu puguh mah. We yang beri oge yang beri oge kan Arpan Lucy apal sorangan atuh Arpan usaha. Teu urang dibejaan teh kamari Lucy mah. Arpan teh panan usaha dagang. Yang kehidupan sapoe lamun teu dagang sapoe artina Arpan teh dahar. Kamu mah sok rendah-rendahkeun naon teh. Ya Allah Lucy. Make jeung ngarendah-rendahkeun da kanyataan atuh. Tapi Pan. Lus. Engke lamun aya waktu mah Arpan oge mah burung teu daek atuh. Tapi waktuna isuk Pan. Sakali isuk we. Lucy antur. Nya memangna rek mana heula. Pokona mah kudu diantur pokona mah.